sakumaha urang deket ka Kangjeng Nabi urang deket ka Kangjeng Nabi loba urang menang nyadapna nyadap ilmu ti Kangjeng Nabi na pohara makin deket ka Kangjeng Nabi makin loba ilmu nu disadap makin loba lu kurang didakwakeun moal anggeus ilmu Kangjeng disadap ku urang kitu keneh ilmu wali-wali Allah moal anggeus dipindah-pindahkeun sakumaha kolam mindahkeun ilmu melalui catatan-catatan Kangjeng Nabi mindahkeun ilmu tina wahyu kana alam huruf kuari urang deh nyadap ka Kangjeng Nabi sebab Kangjeng uswatun hasanah makin deket ka Kangjeng Nabi makin loba urang nyadap ilmu ti Kangjeng Nabi lobakeun maca sholawat engke urang menang ilmu laduni mah lobakeun maca sholawat teh ge engke ge jul ilmu teh teu karasa ku urang pokona mah bakal na ku Gusti Allah dibere ilma malam ya man amila bima alima allamahullahu ilma malam ya ngamalkeun kana ilmuna bakal dibere ilmu nu nyana can nyaho laduni berarti lamun ngandelkeun urang teh ngaji ka guru ngandelkeun urang mutolaah sakumaha sih lobana moal bisa tapi ketika urang dibere ilmu laduni ku Gusti Allah tinggal nyomotan trot atuh ku Gusti Allah diberean tek nyaho kana salah na batur salah eta geuna teh salah padahal urang can ngaji can nyaho can nyaho na laduni nyaho urang boro-boro eta cacak-cacak nu ikhlas jeung nu teu ikhlas ka nyahoan ieu kiai lain deui mah ceramahna berarti aya muatan ieu kajian gugu make muatan pilkada ka nyahoan ieu muatan partai ieu ka nyahoan ieu sumia nuron sumia aklan beralasan kuari di ngaranan kolam inu mantap di ngaranan kolam likauni lantaran kolam eta nu ngaji mah nyaho kolam enak nu teu ngaji mah kolam bisa renang kana di dinya eta geus teu ngaji mah hese bae entek untung jelema nu mondok masantren salah mondok masantren mondok mah aduh pena eta likaunihi sababan linnaqli ilmi nu mantep dingalanan kolam lantaran kolam teh jadi sabab kana mindahkeun ilmu tina ucapan guru doroba tulis doroba indahkeun cek guru innamal ilmu binniyat tulis ilmu kumaha niatna sing hade kemudian cek guru salatu imaduddin tulis wahyu ti Gusti Allah sampaikan ka Kangjeng melalui malaikat Jibril alaihissalam ditalar sampaikan ku Kangjeng ka para sahabat eta cerdas sahabat maka talar tuluy sahabat teh katalar wahyu merenung Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Utsman lamun bangsa kami nu cerdas geus marawat engke di tahun 2000 bakal kumaha jelema teh lantaran
lain khusus kana Al-Quran TV jeung HP. Wah cilaka ya. Coba tulis melalui karya Sidina Abu Bakar Siddiq anu dilanjut ku Sidina Umar, tetap dilanjut ku Sidina Utsman radhiyallahu anhu. Jadilah mushaf nuku urang dibaca ialah hasil karya tulisan Sayyidina Utsman bin Affan. Ditelusuri kumanehanana di Mekah, di Madinah, di Turki, di Yaman, Mesir, sahabat-sahabat anu baroga Al-Qur'anul Karim. Baheula ditulis dina kulit, ditulis dina batu, ditulis di dangdaunan, dihijikeun tulis di palapa korma, dihijikeun ku Sayyidina Utsman bin Affan. Nu aslina aya keneh ku ari. Nu aslina tina batu, kulit, dangdaunan, tina lop talakop araya keneh ayeuna. Urang mun hayang ningali ka ditu bisa asal urang wawuh jeung raja. Wawuh jeung Habib Rozak banyak moal. Ya, apa tuh? Moal atuh. Jeung raja urangnya sabaraha lapis kunci nage. Hayang nyaho kana Al-Qur'an tulisan nu asli. Nu ayeuna urang di Madinah bisa ningali eta asli tulisan anu dicatat ditulis ku Sayyidina Utsman aya nyieun opat di Madinah, di Turki, di Yaman, di Mesir. Nah ye opat asli eta area kene. Masyaallah. Jadi pernah teh mindah-mindahkeun ilmu tina bahasa guru pindahkeun jadi kitab. Ditukil kurang, dialihkeun tina kitab ieu ka kitab ieu. Dikarang, dicatat, ditukil terus sampai ka ayeuna. Mindah-mindahkeun bahasa. Baik bahasa terjemahan Al-Qur'an, terjemahan hadis, terjemahan ulama, termasuk mindahkeun bahasa cinta nu aya di hate. Make bahasa nu luar biasa ieu isi kandungan hati teh supaya kabaca ku kabogoh urang. Direka-reka sejuta bintang di langit, satu yang bercahaya, dedeleuana meureun buta. Sakitu lobana ngan hiji nu bercahaya. Suara teh mah jelema. Lain lalagaan teh mah. Teu kadeuleu nu sejen. Teu kadeuleu barang di daerah jam menyong. Tetep bae sanjungan jelema anu keur mabok kepayang. Kitulah. Nah eta cinta dijabarkeun. Pohara selembar, dua lembar, tilu lembar. Sabuku moal anggeus. Sebab bahasa cinta mah luas. Tina cinta sanggup berkorban, tina cinta sanggup segala rupa. Cinta mah lamun ngambek bahaya. Cinta ieu. Ya Allah, lamun geus ngadenge bahasa ti kabogona, aku pun cinta padamu. Mobil dibikeun, motor dibikeun. Budak eta cinta. Dialih-alihkeun bahasa. Ya Allah. Likauni sababan linaqlil ilmi. Kama anna ilma sababan lahu fi alamil huruf. Sakumaha sanyana ilmu. Jadi sabab kana pindah dina alam huruf. Alam anu tanpa huruf dipindahkeun ka alam huruf. Kangjeng Nabi dibere wahyu. Teu apal urang kumaha ka kupingna ku Kangjeng. Kumaha ka tampana ku Kangjeng. Anu jelas mah ketika Kangjeng
kedatangan wahyu dibawa ku Kangjeng malaikat Jibril alaihissalam. Kangjeng Nabi kesangan, Kangjeng Nabi tungku semono berat luar biasa. Apalin para sahabat ketika Kangjeng Nabi keur nampa wahyu kabeh nu berani apa lantaran berat katinggalina wahyu. Kangjeng Nabi kesangan mantak sedeng mun kuari urang ngadenge bahasa Al-Qur'anul Karim haju urang nundutan. Sedang urang mah Kangjeng Nabi nage teu kuatun. Teu kuat. Tuh siapa sok aju kasinggung bae. Teu kuat. Urang maca Al-Qur'an lamun lain taufik ti Gusti Allah mal kuat. Maca koran mah urang bersambung ke halaman sekian teangan, bersambung ke halaman sekian teangan. Wow, can anggeus meuli deui. Ke isuk meuli deui, penasaran. Maca Quran kakarak a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lain lagi kadenge ku kabehan. Asana 5 ayat paeh budak ge. Quran eta. Teu kuat. Naon sebabna? Wahyu Allah dibaca ku urang nu pinuh dosa. Lain lalagan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Cek pamajikan ka, pan gesan. Asana mun diteruskeun aing kudu ka rumah sakit. Teu kuat, guys. Pohara. Teu kuat lamun lain taufik emang kumaha. Sangkilang dititahan ya orang baca Quran teh nyaho ganjaranana pohara jasa. Di antara anu ngaloloskeun kana hate 3 1 udang tengah beuting 2 wirid zikir nomor 3 maca Al-Qur'anul Karim 4 tafakur nyaho kabehan ge sok diceramahkeun ku Ki Pudoli. Orang Ki Pudoli teh geus baca Quran. Tungah teh berat. Ki Pudoli atuh aing mangan pan ngajelaskeun ka sia. Berat. Quran mah lain nalaga. Naon eta? Lamun teu dibere taufik berat Al-Qur'an. Wallahu alam kumaha katampana ku Kangjeng Nabi. Wahyu ti Gusti Allah melalui malaikat Jibril. Ngan urang mah teu meunang nyaho tah maka ditu mah nyahona geus bae alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin garituna nahnu naqussu alaika asal qasima auhayna ilaika kadituna mah Quran teh Arabiyah bahasa Arab geus sakitu bahwa Quran teh diturunkeun ku Gusti Allah inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Urang mah datang ka dinya bae ulah nyaho ka dituna ulah. Tah mah Kangjeng Nabi tah mah ka dituna mah urang moal nyaho. Ieu. Ya urang ge bahasa cinta teh teu kudu omong. Atuh teu kudu omong. Urang bare-bare nyana senyum, nyana tungkul. Oh, berarti ieu geus. Di jerona aya panah asmara nancep. Nya atuh teu kudu aku cinta padamu teu kudu. Geus teu kudu asal dibelikeun baso narima, dicekel ku urang merean, adi toelnya nanonggeng atuh geus. Sakumaha kotok rintih budak. Eta teh bahasa cinta nu geus kitu. Atuh teu kudu ku bahasa. Cukup ku kos kitu bae. Asal urang mangge awewe aju kadeleuna robah beungeut atuh geus. Kanyahoan geus go urang. Kanyahoan geus ini aya lah di jorona tersimpan. Tapi lamun urang mangge awewe aju kadeleuna geuneuk lain deui. Geus lain teruskeun tah ulah. Ulah we kajen hukum hage. Tapi jorona lain deui. Bahasa-bahasa anu teu kudu make bahasa lisan. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu. Ya,
atawa dina imriti teh asyarat bitarfil aini fi fatali isyara kutungtung panon kelantaran sieun ka ahlina jadi aya kabogona apanggi dinu rame sieun ka indung sieun ka bapa cukup ku isyara itu neule ieu neule atuh main kedip itu saya imriti bisa ada asyarat bitarfil aini fi fatali ya Allah ya Rabbi atuh teu kudu coba dong nyatakan aku ingin mendengar lah kata mongkos gitu mah film orang kampung teu kudu gitu geus bae asal coba aku pegang cinggirmu atuh bani orang kampung Melayu bobogohan jeung orang sepatan atuh ge campur-campur gua cariin aigok di sini masa make aigok Junet lu kemana aja emang gua dari pagi lihat-lihat lu ya kagak ada emang dari mana lu dari pasar oh lu ke pasar ya palingan gua cari-cari ya kagak ada itu orang kesempatan itu kos itu kurang aja bisa sebab santri orang sepatan ayah kampung Melayu ayah penting baik ngarobrol orang Jawa orang kronjok ku sok didengekeun bae wih sum konon wih ajak ge ku sok lupa kegeran bae aing mesti kanyahoan padahal mah aing ngintip kanyana aduh santri bos itu ajak ge weh deh kebel-kebel ka Sunda tolong atuh tita tadi bae cek urang bahasa Sunda sia make Jawa premen nah Kangjeng Nabi narima wahyu wallahu alam kumaha katampan ku Kangjeng hanya Kangjeng nu uninga dijabarkeun ku Kangjeng ka sahabat sesuai jeung kebutuhan ayalah dia asbabun nuzul butuh eta jol ieu butuh eta jol ieu ditarjamahkeun Quran mah tarjamahan wahyu nu katampa ku Kangjeng Nabi naon mah bila harfin wala sautin teu hurufan teu suara haju eta dijabarkeun ku Kangjeng tarjamahan Quran eta tarjamahan wahyu can kaharti ku urang ditarjamahkeun deui ku bahasa Kangjeng hadis bahasa hadis ge hese dihartikeunana innamal a'malu binniyat innamal ilmu binniyat innamal syai' binniyat macam-macam terus bae tina innamal a'malu binniyat terjemahan jadilah kitab ge can kabaca keneh kitab ge teu kabaca keneh urang mah can ngaji amil can ngaji jurumiyah mah hese bae can ngaji eta mah hese terjemahan jadilah majalah jadilah koran terjemahan na diterjemahkeun tina wahyu kana Al-Qur'an aya hurufan buari mah aya suaraan mun dibaca hasil naon eta kolam sababan linaqlil ilmi kama annal ilma sababun lahu bi alamil huruf Kangjeng Nabi lumantak di ngaranan kolam sakumaha kolam mindah-mindahkeun ilmu horeng Kangjeng Nabi ge mindah-mindahkeun ilmu di alam huruf nu urang teu apal di luar eta kuari jadi apal mindahkeun ku Kangjeng Nabi haram zina haram mabok haram bersentuhan jeung lain mahram wajib salat wajib puasa wajib haji Kangjeng Nabi mindah-mindahkeun ilmu tina wahyu didakwahkeun ku Kangjeng Nabi Masya Allah karim sakumaha urang deket ka Kangjeng Nabi urang deket ka Kangjeng Nabi loba urang meunang nyadapna nyadap ilmu ti Kangjeng Nabi na pohara makin deket ka Kangjeng Nabi makin loba ilmu nu disadap makin loba nu kurang didakwakeun moal anggeus ilmu Kangjeng disadap ku urang kitu keneh ilmu wali-wali Allah moal anggeus
dipindah-pindahkan sakumaha kolam mindahkan ilmu melalui catatan-catatan Kangjeng Nabi mindahkan ilmu tina wahyu karena alam huruf wari urang deh nyadap ka Kangjeng Nabi sebab Kangjeng uswatun hasanah makin deket ka Kangjeng Nabi makin loba urang nyadap ilmu ti Kangjeng Nabi lobakeun maca sholawat engke urang menang ilmu laduni mah lobakeun maca sholawat bae ge engke jujul ilmu teh teu karasa ku urang pokona mah bakalna ku Gusti Allah dibere ilma malam ya man amila bima alima allamahullahu ilma malam ya ngamalkeun kana ilmuna bakal dibere ilmu nu nyana can nyaho laduni berarti lamun ngandelkeun urang teh ngaji di guru ngandelkeun urang mutolaah sakumaha sih lobana moal bisa tapi ketika urang dibere ilmu laduni ku Gusti Allah tinggal nyomotan trot atau Gusti Allah diberean tek nyaho kana salah na batur salah eta geuna teh salah padahal urang can ngaji can nyaho can nyaho na laduni nyaho urang boro-boro eta cacak-cacak nu ikhlas jeung nu teu ikhlas ka nyahoan ieu kiai lain deui mah ceramahna berarti aya muatan ieu kajian guguma ge muatan pilkada ka nyahoan ieu muatan partai ka nyahoan ieu muatan organisasi ka nyahoan ieu muatan ria ieu atuh ka nyahoan bae di mana eta hese nyaritakeunana teh mah kos kitu mah sebab laduni yo laduni nah iyalah Kangjeng Nabi nu mantak di ngaranan kolam wajah tasmiyahna sakumaha kolam sok mindahkeun ilmu Kangjeng Nabi ge mindahkeun ilmu di alam nu urang teu apal wahyu sumpingna ka Kangjeng Nabi wallahu alam kumaha tetapi dipindahkeun ka alam huruf wari ieu hasil Kangjeng Nabi Quran hadis wajeng kumaha ge Imam Syafi'i ngarang al-um jeung berbagai kitab eta ilmu ti Kangjeng Nabi Imam Malik atuh ti Kangjeng Nabi Imam Hanafi atuh ti Kangjeng Nabi Imam Ahmad atuh ti Kangjeng Nabi wabeh di Kangjeng Nabi kunaon atuh urang teu daek dedeketan ka Kangjeng Nabi ilmu aya di Kangjeng Nabi urangna jauh ka Kangjeng Nabi moal bisa sok deketan Kangjeng Nabi gerage bakal dibere ilmu urang langsung ku Kangjeng Nabi eta nu ngarang burdah emang kumaha gitu nyana ngarang magol deui nyana ngarang magol deui geus aya di jero hate jeung di dieu dikarang ku nyana magol deui ya Allah ya Rabb artina magol deui teh loba jasa ilmu nu neuk dikaluarkeun ku nyana tetapi ketika ditulis teu berdaya hiji kempleng setruk nyanana keur setruk hese nulisna sedengkeun ilmu loba jasa di dieu ngimpi satu saat kapendak sareng Kangjeng Nabi ya Allah assalamualaikum Kangjeng salam keke sakene ieu saha kasepan ana Muhammad bin Abdullah wow tangkep punyana langsung silih tangkep ditangkep ku Kangjeng Nabi diusap nu kemplengna belaka tuh set Kangjeng Nabi teruskeun nulisna langsung hudang jag sehat bae langsung Masya Allah langsung sujud syukur harita gini beut wah raja setan nu ngarang burdah eta lain lalagan aji pendi kamari ieu batuk terus bae kunyana diobatan ngimpi ka panggijeng juri ya Allah hudang es beki parah dipilih ka panggijeng Kangjeng Nabi jeung juri itu jauh ku sebab nyanana carang maca sholawat aya maca sholawat muludan kudu berkatan oh baca sholawat mah embat nyana ge Assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayk oranganan di jerona mah berkat atuh mal beres baca sholawat ku situ mal beres sanajan kutub robani ge mal beres macana mah hebat kutub robani
orang di dalam nama berkat berkat awal beres tuh deketan kangjeng bakal dibere ilmu. Nah langsung nyanyiin Maulaya sholli wa sallim daiman abada la habibika khairul khalqi kullihim min tazakuri jiran midhi salami mazadada manjara min muqlatin bidami boga syarat 10 hiji kudu boga wudu macana 2 kudu dinazomkeun make bahar basit sapilun fa'ilun musafilun fa'ilun sapilun fa'ilun musafilun fa'ilun katilu kudu dinazomkeun kaopat kudu nyaho hartina kalima kudu diijazahkeun ti guru kagenep hadiah heula Kangjeng Nabi sahabat jeung nu ngarangna katujuh hadiah heula ka guru urang nu ngaijazahkeunana kagenep kadalapan kudu macana bari itu naon sila atawa nangtung ulah bari ngedeng syarat aya syarat karak lamun 10 syarat eta dipenuhi dibaca ku urang geus berkaromah ujian lamun geus berkaromah sekecap nyata hayang naon ya Allah ya Rabbi abdi hayang apansa ujianna harita kene katabraknya na ku apansa aduh ya Allah ya Rabbi eta lain lalagaan eta Syekh Khuriyuti anu nyarahan itu non burdah ngimpi deui bae disarahan Imam Khuriyuti eta teh nyarahan teh sambarangan cek nyana ieu lamun teu disarahan moal kaharti sebab ieu bahasa wali jeung bahasana teu kaluar tina majaz kinayah jeung tasbih majaz kinayah jeung tasbih duh mun dibaca ku jelema bodoh hese amat syarahan ku nyana hiji-hiji kalimat dan terus pamaksudanana jeung hikmah-hikmahna eta bisa kos kitu kumaha nyana maca sholawat heula teu eureun-eureun ka Kangjeng Nabi sadetik teu eureun maca sholawat terus baca sholawat ngimpi ka pendak sareng Kangjeng aya naon maneh boga maksudna kula hayang ngajelaskeun ieu burda aju geus aya di dieu pimaksudana mah tapi hiji kulasana berat amat jeung hayang izin we ti Kangjeng Nabi can apal eta teh sugan teh lain Kangjeng begitu cuk cek nyana kok ieu beda amat jelema seungit ngahiliwir nya hebat be hebatna pohara barang cek nyana teruskeun didoakeun diizinan nanya Kangjeng wah rangkulannya karak diteruskeun ngararimpi kabeh jeung Kangjeng Nabi kula boga babaturan waktu di pondok hebat jasa hebat geus segala rupana hebat cawadin datang ka guru ge guru menta mangmotolahakeun kitab tah kadinya pangmotolahankeun hasilan ke kamamakeun ka dieu di samping teh kaburu aya maksud masalah nomor kedua nyoba bae dimutolah ku nyana ya Allah ku hebat-hebat waktu di pondok babaturan kula kunaon eta bisa kos kitu nyana teh eureun-eureun maca sholawat pas malam Jumat sare reup ebrak jol Kangjeng cak Kangjeng dibere cai dia inum diinum ku nyana lek-lek ti Kangjeng Nabi seep gelas set udah kararasakeun keneh montok elmuna pohara jasa lain lalagaan eta ngararimpi cenah batur ngimpi ai kiai ulah sok nanya aing sok juga aing bae sih bukan sentimen deh sih mah atuh kulanya loba ngimpi mah atuh loba tuh aja pengen mah kok aja bian bae pannya nama ini ada sentimen ya nama mah asal kula ngimpi bagus nya nama ti lo ka bawah heran pernah ngimpi ka pangijeun seorang wali nya nama teu aja kapangi deui jeung nyana eueuh can orang bae kapangi jeung wali jeung ulama nyana aya can orang berarti wallahu alam teh pangjabarkeun bae pokona aduh lamun kitu mau naik ka gunung jeung nyana bener pernah ragag nyana nu ragag kula mah henteu
Nah ya Kangjeng wajah tasmiyah numanta Kangjeng di ngaranan kolom lantaran Kangjeng ngalih-ngalihkeun ilmu tina alam lu urang teu hafal ka alam huruf kuari urang jadi hafal ieu teh berkat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i moal bisa ngarang lamun lain dedeukeutan ka Kangjeng. Imam Malik moal bisa ngarang lamun lain dedeukeutan ka Kangjeng. Wali-wali moal bisa ngajabarkeun tentang ilmu katauhidan lamun lain di Kangjeng. Kuabe di Kangjeng. Lamun Syekh Rajab ngimpi jeung Kangjeng sering. Lamun Syekh Aziz baheula ngimpi jeung Kangjeng orang Amerika. Habib Lutfi geus ngimpi jeung Kangjeng sababaraha wali-wali Allah. Eta teh kan berhikmah ngimpi jeung Kangjeng mah lain lalagaan. Mawa keyakinan, mawa kitu keberanian, mawa percaya diri mun urang ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh numantak ge asal akur ucap jeung pagawean jeung kolbu jeung ilmu bakal ngimpi jeung Kangjeng. Bakal lamun urang masih kena arareget di jero hate moal waka. Ulah baheula pernah nanya ka almarhum Mbah, eta si ngimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi ngan Kangjeng jauh jasa. Jauh. Kangjengna di ditu ribuan jelema leutik ka deuleuna belakatu Sina Abu Bakar balakan Sina Utsman teu ka deuleuh jauh jasa. Kunaon sih Pak? Siana loba dosa. Geus bae teu ngomong deui aing jeung dikitukeun sia loba dosa. Jadi jarak jeung Kangjeng Nabi jauh jasa teu ka deuleuh. Sok geura beresan dosa sia bakal ka deuleuh ge. Urang deket ka Kangjeng kumaha diri urang kebersihanana jeung kasepna Kangjeng seungitna Kangjeng kumaha kebersihan urang sia lamun kadeuleu sakitu ge bagus dibere ngimpi cenah tah ngan jauh jasa teu kadeulana naon siana gede dosa geus aing teu ngomong-ngomong deui dari eta sugan teh dosa noreng loba ese jeung Kangjeng mah tapi lamun urang ngimpi ka panggih jeung bangsa nu kararitu tah komo jeung Kangjeng moal kapopohokeun salilana jeung jadi isin mun besi dicarekan ku Kangjeng isin besi ditegor ku Kangjeng isin akibatna urang loba maca sholawat asa hadir Kangjengna loba maca Quran asa hadir Kangjeng Nabina urang malantaran atuh tilok ngimpi jeung can pernah ngimpi atuh biasa bae aya urang mah maca sholawat lamun loba jelema maca Quran, bengis baca Quran lagi. Namun diondang muludah. Nah itu dia orang mah teu. Kangjeng Nabi teh mindah-mindahkeun ilmu. Ti Gusti ka Kangjeng, ti Kangjeng ka umatna. Masya Allah. Nu mantak Kangjeng di ngaranan kolam sebab mindah-mindahkeun ilmu. Jadi paruhul Muhammadiyyu wallahu a'lam bissawab.